Ayo. Sampai engkau meraihnya. Laskar Kumaha ulangan tadi? Abdi mah pasrah, pasti remedial. Tenang we Rul, urang mah bisa diajar deui, gampang kita mah. Iya bener, orang mah geus janji. Rek diajar bareng, ujian bareng, lulus bareng. Urang mah kudu silih, urang mah bagaikan kepompong. Sanggeus muti di sekolah, ayo urang mancing. Mancing di mana tuh? Istirahat gue Ayo Abdi mah, besok ketemunya di mana tuh? di rumah Abdi we. pada yang kuasa. Ayo angkat. Terus dibawa acan umpana. Terus ayo urang gitu. Anjing itu bener mana, Bim? Di situ wae. Mohon, ayo. Pasti dah haus pisan ya mah. Mun, Abdi oge haus pisan. Belian satu poin, boleh nanya. Kania beli es tilu. Mohon, oke diantarkan ya. Iya, esna poin. Nuhun teh. Emang Dupi anjeun ngagaduhan idin kolot anjeun pikeun mancing. Iya teh. Tumuhun ulah balik ka imah lima teuing. Kolot anjeun bakal meangan anjeun ke. Abdi ulang heula. Dunia tak seindah surga. Tadi tugas sekolah bapak naon? Nyen carita. Dari mana bebas? Sigana mah bebas orang nyen carita. Ngenaan naonnya. Kumaha mun carita naan celah perang urang wae? Mohon eta ide nu sae. Abdi mah kudu laksanakan tugas. Urang teu bisa kudu teuing. Sanunya kok carita urang bakal halus jeung guru bakal resep carita urang. Bener tuh, boy. Bisa jadi eta sasmita kurang halus. Wah, urang poe, carita urang bener-bener halus. Ya Bim, guru ngomongin carita orang bener halus, anjeunna resep carita persahabatan orang. Nyarul ieu mah kabeh berkat gawe bareng urang. Urang mah memang solid. Persahabatan urang teh siga kapompong. Nu penting mah orang sok aya versi itu. Mual fungsi nyerah. Soal urang teh bagaikan kepompong.